Kemana sih, Met? Balik teh. Balik? Lapar ya betul. Hayang disieun ke jauh heula. Oh, kebeneran, Met. Nggak ulah balik, mending beli nasi padang, Met. Angke lapar sarua. Teu boga duit urang mah teh. Lamun teh desi dibelikeun mah siap sih. Aku yang dibalikin. Beneran teh? Atuh hayu gaskeun. Naon sih? Siapa yang beli nasi padang di tu? Aing nunggu di imah. Kirain dahar bareng di warung nasi Padang. Ulap amat aing dahar bareng jeung bedul buntung kos ya mah. Tas ya. Hanggeus ya, meuli 2 bungkus, urang jewang. Oke. Ulah poho jeung endog dadar, ulah jeung daging kotok. Oke. Sia mah terserah, Met. Endog jeung daging kotok elos, endog jeung endog calang elos. Piraku jeung dug calang. Kunaon kitu, Met? Jas suruh bese lagi calang ya. Medan. Geus segera ditu meuli aing nunggu di imahnya. Oke. Mata kelar jasa. Dah juga si Padang. Mona, keur selfie yeuh. Mon aing duluan mon, aing hang foto bareng jeung sia. Enggak amat aing. Ih, pelit amat mon hang foto bareng doang ge. Jeung aing bahayu mon, foto barengna ulah jeung si Tompel. Ih, kamu foto bareng siapa? Oga jasa subek. Kunaon gitu mon? Aing foto bareng siapa? Sarua be, kos foto bareng yang tanggal cau. Teh sia, para amat Mona. Bener sih Bek, soalnya banget sia mah ya kos Datung Cau Ambon. Ih, Tompel pinekeun sia. Bener Bek yo, tuh. Sekarang sia lah. Mengganggu aing bae. Mon, lu kemana? Nyau mon, udah kemana sia? Foto lah ya jeung Jantung Cau. Ih, Kamemet, Benjo ngap tahu. Kamemet sengaja tandek maehan Benjo. Ku Benjo dilaporkeun dinya ka Kaseto. Tuh nyambung sih mah. Dik naon aing dilaporkeun ka Kaseto. Kan Kaseto mah ketua Kamemet, ketua Lembaga Perlindungan Anak. Kumaha sih? Bagus, kumaha cek siapa lah. Met. Misi Jo, belikeun aing nasi Padang lah ditu. Beli nasi Padang. Oh, meuli 2 bungkus eta. Oke, Kamemet, urusan perkejoan mah Benjo selalu siap. Bagus. Tapi sabungkus deui jeung Benjo nya, kan 2 bungkus meulina. Nah sih, sabungkus di mah buka teh Desi. Bukan teh Desi. Tadi teh Desi nih aing meuli nasi Padang. Terus upahna eta aing dibelikeun sabungkus. Jadi sabungkus teh Desi, sabungkus di boga aing. Terus jeung Benjo mana upah nu meulikeunna? Piraku eueuh upahan. Ulah ngomong-ngomong upah sih di ku aing mah sok macam-macam. Aing ngasan digegel lancah maung mun sia mah. Gegel Bek. Ih, Medan. Ulah ilun seuri sih, Jo. Bisi beneran kau yang digegel tuh tunggu awak sia. Ih, serem he kalatip digegel ka subek mah nya. Oh, Jo ngeri. Segala ditu warangal di ku aingna. Oke, Kamemet, tapi laukna jeung naon ieu? Anu hiji make telur dadar, anu hiji deui goreng kotok. Jeung menteh cai entena segala. Oh, Kamemet, geus ge. Dadah lah cah maung. Dasar Benjo idiot. Cau Maung. Ya ka mana si Memet bae? Kakak Jarta meureun si Memet mah meuli nasi Padangna. Mana beuteung aing geus miskolan bae ya hayang geura diisi kejo. Ulin heula kayana meureun isi Memet mah. Mon, kenahan sih dia sorangan bae. Tekenan anjo kerang di dieu be. Oh, Jo, mau sih tak? nasi Padang Mon, boga Kamemet. Oh, si Memet teh kemana gitu, Jo? Di ditu Mon jeung barudak. Geus sih Mon anterkeun bae ya ku sia. Terus iya be di itu. Ih, Benjo mah capek Mon, geus anterkeun bae ku sia lah. Lebih jasa capek cenah. Ih, geus Mon anterkeun bae ku sia. Honggo sia lah. Nuhun nya Mona anu montok. Emang aing mantap gitu, Jo? Ento sih. Montokan Benjo kene. Mantokan aing lah. Montokan Benjo dong. Tuh, jubur Benjo mah gede deh sekel. Ha, tah.
Ha, jadi jebur sama teas. Hola, coba Mon nyebur sih Mon. Heh, benjo lah macam-macam sia. Mon, Benjo sakit tahu. Ih. Atuh sia teh macam-macam nak nyekel jebur aing. Kunahan gitu Mon, jasa kita tadi nyekel jubur Benjo. Atuh ulah sia mah Jo nyekel jebur aing mah. Ieu mah jebur aing mah aset Jo, aset negara ulah sembarangan sia. Curangan sih Mon lah. Sebenernya teuin, geus ka aing nganterkeun ieu heula ka si Memet. Dasar curang. Nyoh gitu mah mana ge moal menang kalau jubur Benjo. Curang. Memet, mana sih nasi padang aing? Aing mati tadi nangguan orang sama di dia. Kedeng teh, anu beli nasi padangna si Benjo. Tapi, oh bahaya. Sugan kedeng di datang. Siapa kebiasaan, Met? Aing dititah sok malik nitah deh ke batur. Met ieu nasi padang sia. Kok sia nu mau nasi padangna, Mon? Heeh, tadi si Benjo nitah aing nganterkeunna. Emang si Benjo di mana kuari? Di ditu manehna mah. Hangga sedikeun Met no aing. Geus segera nyokot aing selapar jasa ya. Kok hiji doang si padangna, Mon? Teu nyaho Met. Ja aing mah nitah nganterkeun doang, si Benjo nu meuli nama. Waduh, si Benjo teh beres sih mah. Coba, Met. Nah, Met boga aing ieu mah ndog dadar. Geus lah aing manek balik teu kaol lapar jasa. Teh, hayang he. Rejengan be, teh. Lapar ya Memet ge sarua. Rejungan cenah. Mau amat aing. Mantak ngeunah teh, dahar jeung Memet mah. Komo dahar bari nyeleu beungeut Memet mah ieu. Mantak nambah sedap teh. Penting torek. Iya banget. Apa bol ke Met? Eta sia. Gila amat aing nempuan lagi. Badan. Parah, Met. Bool kebo cenah ieu beungeut sia. Ganeng saritik, di bukan jumbo saku aing. Matak begin bek nyumbo mah, ja beungeut sama kos tai garing. Alah tipu. Geus ganeng. Mon, di mana si Benjona? Di ditu Met. Haram jada eta budak. Pasti nasi padang aing dilebok ketam kumaneh na. Geus pastilah, Met. Saya tanggeun nah. Kamu saja. Oi Benjo, tuannya anan sia. Nasi padang aing dilebok ku sia. Naon sih ka Memet? Naon sih sia. Sia mikir nasi padang sabungkus doang. Pasti dilebok enak ku nasi padangna. Geus Met, hajar bae Met, tuman Met. Geus Met, Cuman dia Met karena jatuh ke Benjo. Coba nih kau. Iya. Benjo, enam jangan Benjo. Ayo. Aduh. Tuh si Benjo, kemana nya? Teu nyaho, Met. Cepet orangnya sini Benjo. Pan gendut aing mah, tapi lompatna kencang areng. Si Benjo mah gendut-gendut ge hebat lompatna mah kos kuda bae. Beda jeung sia, Met. Oh benar, si Memet mah geus mah gendut, dabul di kos bebek Persi. Sia, ngalunjak. Berbalik nih sia, ngadek kajawaran lembur. Jurus orai. Mancung. Ampun Met. Makanya sia, ulah macam-macam kaing. Oh Met, ampura Met, ampura. Enggak, setelah si Benjo deui. Neangan ka mana ge, Met? Teu nyao, ka mananya ta budak? Sekarang nonggeng di dia Benjo. Kernaon, sakit tahu jubur Benjo. Sia teh teu jelas nonggeng di dia. Benjo keur nyumput pogo. Nyumput. Oh, Benjo dia udah ka Memet. Oh. Oh. Mon, emang sia bikin nasi padangna ka Memet cuma hiji doang gitu? Heeh. Kan Benjo melina 2 bungkus. Kok aing dihakan Jo hiji. Dihakan. Heeh. Wah, dua nasi padangna. Dihakan lah ku aing hiji. Lapar jasa aing. Yo aya jeung si Memet teh hiji deui.
Eta sia parah amat sia Mona. Orang sia anu ngakan nasi padang nak. Dibejakeun ku Benjo ka Memet, cenah dicere kanan teh sia ku ka Memet. Percuma Jo, si Memet mau percayain ke sia. Tanggung jawab sia Mona, karena Benjo anu beak dihajaran ku ka Memet. Sebodoh. Ih, pinekeun, Benjo jadi emosi jadi no. Hei Benjo nyaris ya. Bodoh sia teh jahat geus mitah Benjo. Met. Yo, si Benjo ya nunggu ngakan nasi padang sia. Kadi saya Benjo dicekek sekoing. Bahaya ieu mah. Boy Benjo, tolong jangan si Benjo. Udah Met terus udah. Padahal mah aing anu ngakan nasi padang na. Geus kieu mah, beuteung aing geus seubeung, geus kees lah aing.